Ayeuna urang teraskeun bagian ka-64 para mitra dongeng enteng pang beberahmana. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga nyangakeun Si Gombrang karangan Dede Rukmana dina bagian ka-64 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Gombrang. Ieu dongeng para wargi karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-64. Teu lila kadenge hiji sora nu jelas sora panemahan Guriang Sangkala. Samalah lain ukur sora panemahan Guriang Sangkala bungku tapi kayan alam anu asana caang bet ngadedak roba. Jadi poek di tema ku anjing tuluy babaung. Andika geus teu kudu bingung-bingung bogel. Sabab ieu sakabeh lain kahayang kaula. Kaula sakadar ngalaksanakeun pancen. Peuting mangkukna kula geus nyoba-nyoba jiwa Si Gombrang. Tapi kula can aya kasempetan pikeun nyampurnakeunana. Sedengkeun nu kaalaman ku pamajikan Andika geus moal bisa diganggu gugat deui deuleu. Sabab samemeh kula nyeseup sari madu anak Andika. Leuwih ti heula kaula hayang senang-senang jeung pamajikan Andika. Kitu tabogel bising teu ngarti mah. Cek sora harita teh. Kadenge harita teh para mitra sadaya jelas pisan nyaeta ku Si Bogel. Si Bogel pias harita beungeutna kasalahan anu geus dipigawe tetela malineskan jadi pamajikan tamiang meulit kabitis. Keuna kadirina sorangan teu karasa Si Bogel nyarita kieu. Sangkala apaan jangjina ge lain kitu tapi di mana kuring ngalangar janji nyata teu daek di rakyat Andika kuring siap jadi sato pangeusi Gunung Karedong. Tapi ari ayeuna na bet wani ngagadabah pamajikan dewek deuleu. Turun ke ditambah jeung anak dewek. Nah, mani kacida teuing pamenta teh. Mani rampus teuing. Bungan salah sorangan sia Bogel. Saha nu datang menta tulung? Apan lain kaula tapi Andika sorangan. Sedeng kula rek ngamangsa anak Andika can cukup waktuna. Sabab ngadagoan waktu ngadagoan sumpah deuleu. Nyaeta ku jalan neangan waktu anu mustari. Sabab pikeun ngamangsa anak-anak Andika kula hayang langsung sarua jirim jiga jirim manusia nurumingkang di alam rame di alam pawenangan ameh senang karasana teu jiga kieu. Wah licik sia mah. Teu bisa Guriang Sangkala lamun kitu kajen sumpah kula rek dicabut deui. Moal daek ngabdi ka luluhur Andika mana komo. Ya sok komo pancenan teu daek ngalaksanakeun tugas. Nyaeta kudu ngarogala Si Gombrang. Eta makari kumaha Andika. Tuhu kana janji Andika bari salamet. Tapi lamun luncilan lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ingkar tina janji Andika wayahna Andika baris jadi sato. Kabus pamajikan katut dua kolot Andika. Sedeng kula tetap baris nuluykeun kahayang kula nyata marengan geterna. Senang hati jeung pamajikan Andika. Kitu tabising teu nyaho. Teu bisa si setan. Tibapan pamajikan aing tuluy-tuluyan jadi lalap Andika leuwih hade Si Bogel jadi banusan. Wah kumaha karep sia deuleu. Ngan ulah hanya kamun dina poe nu baris datang. Di mana hate boga kerteg ngabedokeun kana naon nu geus dilisankeun. Mangka kula bakal kedal supata. Sangkala kedal supata, Cek panemahan Guriang Sangkala nu kadenge ku ceuli Si Bogel. Ki Bogel terus ngahuleng poe eta mimiti hate Si Bogel kaancikan rasa hanyaka. Jaladri kasedih tumiba ka dirina, rasa kasusahkeun kana jiwana. Mun sokomo sanggeus nempo kaayaan awak pamajikan.
Jaba begang jaba kanyos samalah beungeut na sepa es tuning pias koneas. Rasa kaduhung geus numpuk dina kalbuna. Waduh. Aduh, sugan teh moal kieu jadina tetela paingan nu bener tetep bakal bener. Nu salah tetep bakal salah. Moal pahili antara bener jeung salah. Nah diri meuni hayang wae ngaberung nafsu pikeun ngakalakeun jiwa si Gombrang. Nu padahal ku hate aing di aku yen sakabeh raja kaya lain hak milik aing, tapi jelas milik si Gombrang warisan tinu jadi kolotna. Aduh, cilaka ari geus kieu pamajikan bakal tuluy jadi kolot pokona mah. Heueuh, pamajikan bakal tuluy jadi sasaran, samalah nu jadi anak kana pasti. Beuh, kumaha carana pikeun aing kasaha mentap tulung. Tapi mun aing ingkar janji kana pasti balai nu bakal ngajadi. Awak aing baris jadi sato pangeusi Gunung Karedong. Ceuk Ki Bogel bari ngajenggutan pubuukna. Sedeng Sari Puspa tuluy nginghak dirina geus teu bisa nolak sok sumawana barontak ku sabab lain lawaneun memeh dahar. Lain pagawean memeh sasarap. Cacakan salakina nu geus tetela jawara kahot teu bisa ngahalangan. Aduh, kada teuing ngajeritna hate anak aing. Suspitana atuh hate emak bet nyaluyuan kada tekad bapa hidup. Duh Gusti, horeng teu jaga-jaga teuing. Kitu ceuk Sari Puspa. Teu karasa waktu beurang geus kaganti kudang tanang menang sapeuting. Sore keneh bulan geus temong moncorong sumirat peuting geus rek nyaangan ka insan nu rek liliaran peuting. Puspita satu tas beurang najajab katresna jeung buah hatena nyatana Santika tuluy numpi teu bisa nepungan nu jadi kolotna. Hari sabab Puspita es tuning kanyanyerian ku ngadenge beja ti Santika. Peuting beuki jempling iwal papaes peuting nu kadenge atra tur jelas. Hawar-hawar geus kadenge nyaorna angin anu ngagelebug disusul ku babaungna ajag leuweung. Puspita nu geus mimiti brasarena betu ku hanteu. Puspita lilir barang Puspita lilir gebeg teres sakujur awak Puspita ngageleter. Ari sabab jandela pangkeng nu geus ditutup pageuh bet berai muka. Acan ge Puspita sadar kadenge ku celina di lebah jurup aya nu ngajak seuri. Seuri mata krui rei karareueung malah mah lain ukur seuri di barung ku jirim nu kalimpudan sinar beureum. Puspita, kagelisan anjeun memang lain tanding bidadari. Samalah mun seug dibandingkeun jeung gelisna Dewi Sintawati masih gelis diri anjeun. Ngan hanjakal pikeun waktu ayeuna urang can bisa ngalaksanakeun kerteg angen ari sabab kahalangan ku sumpah tanpa kula tapakula nu kari sababara waktu deui baris datang. Wayahna sabab kula di manerendengan jeung nu geulis hayang sarua jirim teu kalimpudan ku sinar beureum. Kitu ceuk eta sinar nyatana panemahan Guryang Sangkala. Ngus datang ka imah Puspita. Puspita teu bisa nyarita kesang badag kesang tiis. Kesang badag kesang lembut harita maseuhan sakujur awak. Bari hate dag digdug ratug lila-lila eta sinar beureum ngajauhan. Antukna les kaluar jandela pangkeng. Nutup deui Puspita sakedapan terus ngahuleng. Batina teu weleh dilalangsean ku kajadian nu lain-lain. Nuh ampun Gusti, nabet kieu kajadianana atunya. Nasib diri bagja awak Kang Santika tulungan abdi Kang. Bawa abdi ka tempat anu jauh ti dieu Kang. Duh ampun. Kang Santika tulungan abdi Kang. Akhirna Puspita teu bisa nahan geteran kasedih nyegeruk ceurik. Ditsua beungeut nyusup kana angelna. Sedeng kajadian saterusna memang hese pikeun dicegahna. Peuting eta dina mangsa bulan purnama panembahan Guryang Sangkala geus aya di pangkeng nu dipake Sari Puspa. Sari Puspa nu keur tibrasare beteu ku hanteu. Sawaktu ki panemahan Guryang Sangkala datang, Sari Puspa sok terus lilir anu saterusna hudang. Sari Puspa barang ret ka jirimna nu kalimpudan sinar beureum. Hatena geus ting sareblak jajantung mubuh ratug, ari sabab geus moal bisa dihalangan deui. Dirina yakin peuting eta baris kajadian dina waktu 2 atawa geus lawas, dina waktu geus lawas kaliwat. Yen dirina bakal ngalaman dirungrum ku panemahan Guryang Sangkala, nu jasadna geus memang matak pikasieun. Sedengkeun Ki Boge anu geus ngintip ti luar, hate Ki Boge sarua ratug sok sieun aya kajadian nu tumiba kanu jadi pamajikanana. Atuh para wargi samalah panon mah
meh-mehan perem awahing ku kaserang tunduh dibelel-belel ge bari noong tina bilik nu carang pok Ki Bogel kedal carita aing hayangnya naon nurek dipigawe ku Guryang Sangkala ka pamajikan aing saterusna Ki Bogel najan hate tetep risi kapaksa rek ngabandungan kajadian anu lumangsung. Panemahan Guryang Sangkala satu tas di jero pangkeng Sari Puspa terus kedal carita. Bagja temenan Sari Puspa. Andika estuni hidang sorangan gera bagiakeun diri kula Sari, penting ieu urang baka jajab rasa kasuka. Kadengikeun sora ragegna anjing tanggara kahayang kula estuning dirojong ku ragegna anjing. Ieu ciciren, penting ieu dihibur ku wirahma gending. Ulah rek baha ari sabab geus karinuluykeun Sari Puspa. Cek panambahan Guryang Sangkala harita teh. Harita barang didatangan ku Guryang Sangkala. Sari Puspa jejebris malah maparamitra. Make jeung nyarekan sagala rupa tapi Guryang Sangkala tuluy manehna cakakak teh seuri. Anjeun moal bisa nolak tidak kahayang kaula Sari Puspa. Ceki panemahan Guryang Sangkala tuluy harita teh paramitra. Ngaluarkeun sinar beureum ka sakujur awak Sari Puspa. Aneh naon nu kabandungan aku panon Ki Boge jelas matak panas karasana. Harita sabab sakabe pakaian Sari Puspa. Harita teh paramitra. Tanpa anu ngalaan estuning teu bisa dicaritakeun deui ku carita. Harita kene aneh kajadian nu tumiba ka Sari Puspa. Memang asa di luar pipikiran manehanana teu kahontal ku akalna. Antuk nama penting eta Sari Puspa dirina dibawa kana rupa-rupa impianana. Geus hese pikeun digambarkeun ku carita. Sedeng Ki Boge anu tetela geus sidik nempo hatena terus berontak hayang nyegah peta pola Guryang Sangkala. Tapi tetela sakitu ajol-ajolan Ki Bogel hayang cengkat estuning hese, lir ibarat kena hukuman jadi arca. Setan sia kurang ajar. Si panambahan Guryang Sangkala dasar iblis ya. Ki Bogel adug-adugan hayang bisa nulungan pamajikan nu sasat keur dibawa ke alam jauh pisan. Tetela kiwari kakara kapikir ku hate si Bogel. Yen buah tina laku teu payus kiwari jadi ngabukti. Dirina nu baheula rek ngagadabah ningsih nyata pamajikan si Gomrang. Estuning teu boga rasa kumaha pikeun ningsih. Kumaha pikeun si Gomrang ari ayeuna jelas kabandungan tur karasa. Ku batin sorangan yen pamajikan diruksak deungeun teh estuning matak nyeri. Nulungan teu bisa nyegah sok sumawona iwati hate nu panas jeung batin nu sedih. Ieu para mitra sadaya ilmu rasa jeung rumasa kitu. Ieu para mitra ilmu rasa jeung rumasa teh jelema kudu boga rasa jeung rumasa. Lamun urang ngarasa diciwit ke ku batur nyeri, ulang ulah wani nyiwit ka batur kitu para wargi. Tah ieu rasa jeung rumasa teh kitu. Nu mawi para mitra, wah tiba heula ge tos aya ilmu ieu mah kitu. Ilmu ieu mah ilmu rasa jeung rumasa mah. Jadi mugi-mugi we urang tiasa neuleuman ilmu rasa jeung rumasa. Lamun urang nyeri diciwit batur ulah nyiwit ka batur. Lamun teu ngeunah dicarekan ku batur ulah nyarekan batur. Kitu para mitra sadaya. Pon kitu deui, lamun urang para mitra sadaya urusanana jeung urusan-urusan sejena. Lamun urang eta cenah naon teh kurang dina sagala rengkak paripola geus pasti para wargi sadaya hasilna ge moal nyugemakeun atuh isuk mah urang kudu bener-bener husu. Nah kitu para wargi mangga urang teraskeun ilmu rasa jeung rumasa. Mugi-mugi sakedik bahan katampi etang-etang bahan lenyepanin para wargi kaum dangu. Lila-lila si Bogel betumubuh rasa kaduhung segede gunung. Kaduhung dirina ngalajur nafsu ngumar amarah, horeng geuning ari dinya nyeri teh teu ngeunah. Atuh komo batur kana pasti sarua. Si Bogel jadugna golomoran banteng karangkeng nu barontak nu burakrakan ku si Gomrang. Peuting eta tembong dina lebah pipina anu nyurungkui baseuh. Si horeng si Bogel ceurik ibarat budak leutik. Ari rasku nasib nu keur karanapan ku Sari Puspa. Waduh Gomrang. Tetela hati anjeun bersih euy. Tobat. Kumaha carana sangkan jiwa aing bisa leupas tina supata si Guryang Sangkala. Kaduhung aing datang ka Gunung Karedong. Satadina aing boga hate judes. Duh,
Ampun Gombrang, kuring ampun ancaman si Guryang sangkala baris kena ka jiwa kuring. Duh, tobat. Si Bogel ibarat budak letik nulengi cocoan, cerik melas-melis sumamat ka jiwa si Gombrang. Sedang Sari Puspa jiwana geus teu bisa dikukumaha, dirina harita teh para mitra sadaya kudu ngayunkeun sakahayangna ki Panembahan Guryang sangkala. Kakara sanggeus waktu ngagayuh ka mangsa subuh ki Panembahan Guryang sangkala mundur. Di pangkeng Sari Puspa nu pamustunganana sinar beureum, nu tas ngamangsa jiwa Sari Puspa tuluy mundur. Sari Puspa, kusabab waktu pikeun kula geus teu ngijinan balebat ti wetan geus sibar. Ayeuna kula rek mulang dago dina mangsa nu baris datang, dina mangsa bulan purnama. Kitu ceuk ki Panembahan Guryang sangkala. Sari Puspa nu mimiti kasadaran pulih kaget ku ayeuna sakujur awaka. Meh teu katutupan ku naon-naon hese pikeun Sari Puspa nyaritakeunana. Aduh, nabat kieu, aduh. Terus atuh nasib teh noh nah kabina-bina teuing batan kieu meuleui hade ajal we jiwa teh teu kuat. Sari Puspa ceurik melas-melis nya salakinya pamajikan estuning ku saruan. Mun Ki Boge ceurik alatan pamajikan dipaksa pirusa ku jelema satengah iblis. Sedengkeun Sari Puspa ceurik ku sabab dirina beterus ngalaman kasih sabatin. Harita para mitra kocapkeun Puspita, anak wanoja anak Ki Boge dirina geus nampa atikan rohani ti Santika. Subuh keneh Puspita geus ngoloyong ka cai tuluy bebersih. Sanggeus beres bebersih terus ngalaksanakeun salat subuh, pancen nu geus teu bisa ditolak deui pikeun umat anu ngaku beragama Islam. Benten ya para mitra, anakna tos benten ya. Tuna kaya nu karanapan ku pihak si Bogel. Kiwari geus namahan geus aya ambahan anyar, urang guar deui ambahan anyar saurang jalma lalaki masih jajaka. Keur lunta ngalalana nu maksudna tayalian rek maluruh laratan nu jadi bapana, nya nu katelah Ki Jantra. Eta jajaka teh nyata anak tunggal na Ki Jantra. Si jajaka nu katelah Bintaro satu tas nampa beja ti salah saurang jalma yen cenah Ki Jantra geus tiwas ku ngaran si Gombrang. Teu loba pikir deui Bintaro terus lunta ti lemurna nu dimaksud mah rek nepungan si Gombrang pikeun ngayakeun balitungan. Kitu tekad Bintaro ceuk paribasana hutang uyah bayar uyah hutang pati bayar pati. Atuh anak Ki Jantra nu ajal harita teh memang Ki Jantra nu ajal ku tangan si Gombrang alatan biluk kagorombolan banteng karangkeng. Samala salian ti Bintaro rek ngancam jiwa si Gombrang aya deui jelema seje nu katelah si Jakabura. Manehna tayalian anak saurang jalma kahot nu nalahna si Kumbang Karang. Sarua Jakabura gerek nepungan si Gombrang ku sabab nu jadi bapana. Nu katelah si Kumbang Karang sawaktu bantrok kakuatan di kampung Tegal Manja. Jiwana geus teu katulungan palastra akibat gempuran elmuna si Gombrang. Nya pamustungan mah ieu dua jelema teh sapamadegan tepung di setengahing jalan. Satu tas siliwanohkeun akhirna mah sama harita teh biluk pikeun babarengan. Samiuk rek ngayakeun balitungan ka jiwa si Gombrang. Teu lila atuh Bintaro ngajak nyarita ka Jakabura. Lain euy. Nah bener kolot andika nasibna sarua jeung kolot dewek. Maot ku tangan si Gombrang. Bener, mua pati-pati dewek lunta ti lebur lagi glegok. Legok manyar mun teu rek ngayakeun balitungan ka jiwa si Gombrang. Keur si Jakaburak eueuh jago eueuh jawara. Ari sabab eta petu genah bapak kuring bak ajal ku tangan batur. Saurana we anak bapa atuh dewek teh. Kudu ngabela atuh, saha deui bapa dewek dibelana iwati ku dewek deuleu. Memang hade euy satujuan pisan. Kumaha carana ieu? Ayo kumaha carana kumaha apaan sih geus jelas. Di antara kolot ke dewek jeung kolot anjeun palastra ku jiwa si Gombrang lain. Nya ngan ieu mah palebah urang ngayakeun pangbalesan piraku. Rek urang duaan sedeng gentong boro pangkat urang. Nu elmuna can cukup cacakan nu katelah Mbah Gantarang ge teu kuat ngayoangan kaluhungan ilmu si Gombrang macam kitu. Deui nya doh. Kumaha lamun kieu batu ye urang samemeh ngayakeun tindakan ka si Gombrang. Urang kudu ngabogaan heula balad nu loba. Jeung yeuna urang di mana geus boga balad, urang nyusun kakuatan pikeun ngala jiwa si Gombrang. Alus tata pamangih memang hade euy. Jeung kawilang alus deui. Pokona tapi cara neangan jalma teh hese komo nu rek diajakna kana laku teu hade.
batan daekeun kalah kalumpat teu kitu newak ka urang ke ais nya ari sagawayah mah atuh kieu apa urang teh kudu laantip kudu hati-hati teangan caina pokona mah laukna beunang caina herang heueuh caina herang laukna beunang ayeuna tong wa ka kitu ye urang tepungan heula nu ngaran Ki Bogel sabab eta gegedugna cenah kitu urang penang sarayaan ku urang atau penta pamanggihna kumaha carana dina ngoning urang ngagempur si Gomrang kitu cara-cara nama bari urang neangan balad halus bener tah atuh urang tepungan yuk sugan mare keterangan nu jelas ceuk eta dua jajaka satujuan atuh geus kitu mah harita atuh para mitra sadaya Bintaro jeung si Jakaburak tuluy ngajugjug ka lemur bubulak rek nepungan Ki Bogel. Tapi nya kitu kakarage Bintaro jeung Jakaburak menang 7 lengka. Harita rentang-rentang Santika tas di tempat nininya ini Cantini. Dasar Bintaro adat-adatan teh sok hayang menang sorangan. Harita ge nya kitu barang dirina bantrok jeung Santika. Bintaro estuning embung ngelehan geus puguheun ari keur Santika mah teu mepet. Kusabab kasienan jalan anu keur disorang ku Santika sidik cungkrangnya Santika teu mere jalan pikeun Bintaro da pugu geus beak deui ari lain bibir anu jungkrang mah kusabab eta embung ngelehan itu ieu embung ku 3 berus ka jungkrang antukna para mitra daek teu daek manehna dek diadu Bintaro langsung nyentak ka Santika cing atuh lempang teh heuleuh atuh sia teh boga mata sakitu dewe keur lempang bet ngabadug sia cek Bintaro teu nempo jajalaneun nu ditincaku Santika nya pantesna ge salira kedah mepet ka sisi lantaran lega kene sedeng kuring mah tingali tu pan sakit ujung kiri jungkrang nu ngajung ieu lewangna mentak naon atuh sia turun ka handap da moal naon deuleu atuh turun heula ka handap mah pira sakumaha teuing jerona jeung irahat tapi amang sabodo teuing sia kumaha karep eta mah nu penting mah sia geus teu mere jalan ka aing ye cek Bintaro estuni nganggap enteng ka Santika sedeng Jakaburak mah teu henteu pipilueun kusabab pikeun Jakaburak estuni ngabandungan kitu teh mun Santika meped sisi teuing teh geus tangtu awakna bakaragrag nya kusabab sieun kajadian ribut kapaksa Santika ngelehan Santika terus ngajak sasalaman ilaharna jalma nu nyieun kasalahan nya atuh panginten lepati kuring ye atuh ayeuna mah bade menta dihampura we lah bising pokona mah salira ngarasa teu genah ku peta pola kuring bieu kudu menta dihampura deuleu ari sabab jelas kasalahan aya di Andika ngan moal ka ngahampura lamun teu waka sujud ka aing nah aya sabaraha us ieu nurutkeun naon undang-undang nomor sabaraha sesama jalma kudu nyembah sujud ka jalma deui asa can pernah ngadenge kuring mah Santika akhirna jadi hudang amarah. Harita barang Santika kudu nyembah kanu jadi jelma nu anyar panggih teh. Bimul harita Santika nafsu ka hudang amarahna. Malah tuluy para mitra Santika nyarita harita teh. Santika akhirna hudang amarahna. Tuluy nyarita cek undang-undang nomor sabaraha sesama jalma kudu nyembah atawa sujud ka jalma deui Santika hudang amarahna anu penting mah Andika sujud ka dewek mun hayang salamet ka jabas sia mun hayang modar sapat beheung da teu jadi perkara deuleu sok ajak najis deuleu kuring mah ieu pangna menta ngahampura teh lain ngelehan maneh deuleu lain eleh tapi sieun kajadian ribut kapaksa kuring nu menta maaf anak kitu mah atuh lain herin-herin teuing jalan ieu mah nikah yang ribut hajak ngesang neangan pucuk dikirang kasalahan dikorehan we Santika estuning sayaga diri wani sia kira-kira ka dewe teu wani kunaon ulah dikira kuring leuleuh satu resiga nu eueuh kabisa dor ayeuna rek mecakan ye terah teueuh getih ti si Gomrang ye cek Santika nangtang atuh puguh Bintaro jeung Jakaburak kuat ka ngarenjag kitu deui celeng Jakaburak luncat ka hareupeun Santika. Dulur, nah bener Andika teh tera si Gomrang? Atawa anak si Gomrang? Bener. Rek naon Andika make pipilueun kana urusan batur balin oge. Aduh, kade euy ulah salah yeuh. Kula pangna luncat ka hareupeun Andika lain pipilueun kana soal nu cikeneh kajadian.
Tapi kula rek nanyakeun lebih jelas. Nah bener Andika anak si Gomrang? Jaka burak netep sekit ka Santika. Lamun kanyataanna bener rek naon Andika? Santika? Henge ku anjeun, kula lunta ti lembur lain tayalian rek nepungan nu telah si Gomrang. Hari menjadi perkara bongan si Gomrang geus wani mateni bapak kula. Katelah kumbang karang. Ayeuna aya Andika nu ngaku anak si Gomrang kabeneran. Pur kuntul kali tunggul largaga kali tunggal. Moal neangan jurig teu kadeuleuk bangsat aya paling pokona mah ye. Leungit bangsat aya paling eueuh bapana aya anakna. Dor. Kira sanghareupan ye kula si Jaka Burak terah anak ki kumbang karang jawara ti Gunung Jograng. Ulah majar kumaha ulah majar kula telenges. Mun Andika waktu 4 menit nyawa Andika baris ngalayang. Cek Jaka Burak geus saya gadiri. Waktasna Sep.